Baik, nah itu ulang-ulang kieu. Mau kopi-kopi acan aku mah. Lupa boleh jik. Mana tuh duitna? Iya. Aing ngopi dulu nih parang cumur. Ka aing ka warung ulang kedeng ya? Lah ya. Moal. Kok beneran na show heng euy. Paling tagi lah. Timbaya teh si awet ieu. Ka mana-mana heng. Aing ke warung man beli kopi. Tah aing mah boga duit ieu. Bayar ke urang. Hantu man aing ge ieu dititah ku batur beli kopi. Reno aing. Mana sok bohong. Kan ieu aya duit ya. Man ulah man ieu mah. Jangan pokoknya bayar Nu batur. Aing reno aing. Pokoknya main mah lunas ya bayar ke Ulah urang. man. Anjing. Anjing si ieu man ngadon nagih ka aing. Ugo eta teh duit ek meuli kopi, titah ku si awek. Anjing mah aing carekan deui ku si awek. Duit dibawa Soalnya beli kopi teh lain latenya. Kebenaran rek aya maneh. Naon gitu man. Kieu wek urang ek bayar hutang ya. Nah bisa aya gitu man. Ih, aing kamari ngabejaan teh, ingetan hungkul aing teh. Lain lagi sebenarnya man. Ih, mumpung aya wek ya. Suka musik poho. Oh, atuh nuhunnya man. Urang balik heula nya. Kemana kopi naing? eueuh we kopi na ge beak. Ngabe aku mah cumur. Adikeuna tuh duitna. Puguh aing apes we sia mah duit eueuh, kopi eueuh. Nah apa sih kunaon cumur? Segala areueuh. Heueuh we aing apes sama duh. Ieu teh aing papanggih jeung si Hilman. Duit nu ek meuli kopi teh. Kalah dibawa geura ku si Hilman. Hah? Silman? Heueuh eta teh we. Atuh Silman anu bayar ka aing teh duit-duit aing keneh. Heueuh meureun. Aing kumaha tuh ek? Nyawa aing. Aing keahlian aing.